Pangkeun uring sadaya di kelompok 6 bade nempikan ngawangun carpon. Uring Amanda salaku tukang ngedit video. Kuring Irene salaku tukang nyerat dina pancen carpon. Kuring Christine salaku ngabaca carpon. Kuring Muhammad Morfalevi salaku anu nepikeun padaran ngeunaan carpon. Nah, ayeuna langsung wae urang regepkeun pedaran ngeunaan carpon. Wilujeng ngadangakeun. 1. Naon anu dimaksud carpon? Carpon atawa singetan tina carita pondok nyeta salah sahiji karya sastra dina wangun lancaran atawa nu oge disebut prosa. Carpon kaasup kana karya sastra dina wangun prosa buhun. 2. Naon wae ciri-ciri carpon? 1. Carita nu aya dina hiji carpon mah biasana ngabogaan eusi anu mangrupa cerita hayal atawa cerita nyata. Tapi sanajan cerita hayal, cerita nu aya dina carpon mah biasana realistis. 2. Anu nulis atawa pangarang carpon biasana jelas. 3. Carpon kaasup kana prosa modern anu eusi caritana pondok. Sekitar 5 nepi ka 10 kaca majalah. 4. Carita nu aya dina carpon biasana mangrupa carita anu rakyat sentris realistis. Bahan ceritana dicokot tina kahirupan nu aya di rakyat sekitar sastra biasana di pangaruhan ku sastra barat. 5. Carita nu aya dina carpon temana biasana bebas sarta sifatna dinamis. 6. Palaku anu aya dina carpon biasana mah kan jelema wungkul. 7. Carita hayal anu aya di carpon biasana logis serta realistis. 3. Bedana carpon jeung novel. A. Panjang carpon biasana ngan saukur 5 nepi ka 10 kaca majalah, sedangkan panjangna novel mah biasana mangrupa hiji buku. B. Palaku nu aya dina carpon biasana ngan 2 atawa 3 orang, malahan aya oge anu ngan saurang, sedangkan palaku anu aya dina novel mah biasana leuwih loba tibatan palaku nu aya dina carpon. C. Anu diceritakan dina carpon mah biasana ngan saukur ngeunah hiji persoalan, sedangkan anu diceritakan dina novel biasana ngeunaan sababaraha persoalan. 4. Unsur pawangun carpon. Tema jejer, latar, galur, tokoh. Unggal aya acara camping pramuka kuring kasih sek diajak, sabenerna mah kuring teh teu pasti aktif. Dina latihan pramuka salapoe di sakola, tapi unggul aya acara camping pramuka sok diajak los. Ari sababna na teh ku sebab kuring cenah mibogan ngabisa ngagambar jeung main gitar. Pan dina unggal acara camping pramuka aboh tingkat sekolah boh tingkat kata atawa oge tingkat provinsi sok aya wae lomba ngagambar jeung lomba musik. Dina hiji acara kampung pramuka seperti biasa kuring dibere tugas pisan pikeun mimilan lomba ngagambar. Waktu hari tamah kuring ngadak-ngadak teu boga ide rek ngagambar naon kuring ngaheuleng bingung nempo babaturan. Anu sajen mah gencong pisan geus ngalambar waktu tempo. Babatuan kuring nyaeta Lia kuring ngarasa minder sabab Lia barita teh ngagambar alus pisan atuh kuring basuki bingung nempo ngagambar Lia elus sedangkan kuring kalahan ngalamun sageus Lia bingung ngalamun ngadak-ngadak. Kuring ingat kana lukisan nu aya di imah kuring nu ngagantung di tengah. Imah eta lukisan teh lukisan abstrak, lukisan kumpulan perahu pan sadekah di basisir nunggu Lia duduk. Kuring langsung ngagambar seperti eta lukisan ku sebab lukisan abstrak kuring bisa ngegambar gancang jeung bebas bareng ngeluarkan sakabeun kemampuan kuring. Akhirna kuring bisa ngeguaskeun lukisan kuring. Duh, eta lukisan Lia teh meuni alus pisan sigana mah lukisan Lia bisa jadi juara. Ceu kuring dina jero hate. Lukisan Lia memang alus, eta lukisan teh kasup kana lukisan aliran naturalisme, alus pisan. Sakaben lukisan peserta lomba akhirna dikumpulkeun juri nilai ka unggul lukisan. Waktu juri nilai kana lukisan Lia, kacirina eta juri teh kati hiji pisan kana lukisan Lia. Nu jadi juri teh ngan saurang nyaeta Padudi sabot nilik lukisan kuring. Padudi siga nu kaget jeung mergut. Boa, eta juri teh henteu resepna kana lukisan kuring.
Ceuk hate kuring. Eta padudi teh lila pisan nilik-nilik lukisan kuring ti sisi kenca, ti sisi katuhu, terus padudi ngahwaros ka panitia. Jung siga nu ngajebian kana lukisan kuring. Ah sigana mah goreng lukisan kuring teh. Ceuk hate kuring teu pati mengharap meunang hadiah. Unsur intrinsik carpon kabunga nu teu disangka-sangka. Yang pertama temanya tentang pendidikan. Yang kedua latarnya di kemah pramuka di sekolah. Yang ketiga galur atau alur, yaitu maju, galurnya maju. Yang keempat tokoh di sini ada kuring, lia, sama padudi. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun kana segala pantarosna kuring sadayana di kelompok 6 mugia naon anu ditepikan tiasa katampi hampun tembili aya kalapatan. Hatur nuhun, salam.